Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun wasta abi Risalina Asia. Abi sekolah di STN Muda Makan Ciparai. Namun ieu abdi pada ngabiantarakeun penulis dibaca anu judulna Batu Menangis. Penulisna Resi Dewi Yulianti, ilustratorna Yoga Bagus Megantoro. Penerbitna Mapus Bandung, jumlah halamanna 23 halaman. Di tangan di bulan Juni, abdi kedah ngadongeng carita bahasa Sunda. Carita rakyat ieu ti Kalimantan Barat. Ieu dongengna. Di hiji kampung anu terpencil tinggal hiji ibu sareng putina anu geulis pisan. Tapi hanjaka sifat putina teh tarang ngabantu ibuna. Jeung olo-olo naon wae anu diperintah ku manehna kudu ditedunan. Ibuna sedih ningali putrina teh sasapoena. Putrina teh pagaweanna teh jalan-jalan wae ngurilingan desa. Da hayang katingali ku batur yen manehna teh geulis. Dina hiji waktu ibuna minta dibaturan ka pasar. Si budakna teh nyarios hayu dianteur ka pasar, tapi ibu kudu jalan di tukangan abi. Ngadangu cariosan putrina, ibuna sedih pisan tapi tetep sabar. Ibuna sareng putrina teh beda pisan. Putrina mah hangge acuk sae, ibuna mah hangge acuk sederhana. Di perjalanan aya nu naros, saha anu ditukangeunana? Anakna ngajawab, di tukangan abi teh pembantu. Ibuna sedih pisan ngadangu cariosan putrina teh. Di tengah jalan aya hiji jajaka anu naros ka gadis. Eta saha di tukangan anjeun, ibu atau pembantu? Si gadis ngajawab, ieu mah pembantu. Ngadangu kitu ibuna sedih jeung kecewa ka budakna. Ibuna ngarasa naon anu tos ibikeun ka budakna teu dihargaan ku budakna. Dina hiji waktu ibuna tos tetahan deui ku kalakuan budakna. Terus ibuna teh carik di sisi jalan bari ngadoa, ya Allah hapunten dosa abdi salami ieu mangga hukuman peuti abdi anu daraka ka ibu kandungna. Lami tidinya saatosna ibu ngadoa sakteuris sakedik awak budakna rubah jadi batu. Ibuna kaget ningali parobihan kitu. Anakna nyarios, hapunten abi ibu, abi seueur kalepatan ka ibu. Abi janji moal ngalakukeun deui doraka ka ibu, tapi ibuna teu tiasa naon-naon. Hingga parobihan putrina, sabab eta mah kawasa Allah. Lami ilami badan budakna tos pinuh ku batu. Sareng socana ngawarkeun cai soca. Sekian presentasi ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.